Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala abdihi kitaban ajaba. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumidz dzikra, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Wa qala an-nabiyyu Muhammad, man dayya'a sunnati hurrimat alaihi syafa'ati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim, wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna minasy syahidin wa lima aujaba wa alzama ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat teriring salam senantiasa Allah curahkan kapaduka alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan urang kabehan nu hadir peuting ieu jaga di poe kiamat sing meunang syafaat ti Kangjeng Rasul. Al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para alimil ulama, para kiai, para guru, bil khusus sakampung Panongan, umumna kiai nu hadir, khususil khusus muballigh al-mukarram anu tadi masihan ujangan tipayun nasihat agama kersana al-mukarram Kiai Haji Qurtubi Jailani anu kujisim kuring dipika hormat tur dimuliakeun. Mudah-mudahan para kiai, para guru sing paranjang umurna nu barokah. Aparatur pejabat pemerintah atasan bawahan bil khusus kepala desa beserta jajaran kujisim kuring dipika hormat, teristimewa anggota para panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Muga-muga pemuda sakampung Panongan kabeh ku Allah sing disarolehkeun. Manawi aya para santri calon kiai nuku kaula sangat dipika deudeuh dipika nyaah, muga-muga sing merenang ilmu anu manfaat. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, as'adakumullah. Jisim kuring dongkap ka dieu hiji ijabah undangan, nu kadua sejak silaturahmi ari eta cenah urusan ngaji mah urang Panongan marah ulah diomong geus kasohor bau Panongan ulah diomong urang Panongan mah bab ngaji mah urang dieu mah ngaredul gitu. Emang kumaha gitu atuh kacirinya kukula banget gedul malah deui modal nu kararieu ya baik bahasa buat gedul kabeh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu penting ieu kurang diperingati bertepatan tanggal 27 Rajab, sanajan Rajabna geus lewat teu jadi masalah. Moal ngurangan seetik-etik acan kana pahala ngagungkeun ka Rasul. Ibu bapak jamaah sadaya rahimakumullah, apa yang menjadi kita berkumpul di tempat ini? Jawabannya Pak Lurah, Islam. Lalu apa sih yang mendukung kita mau datang ke tempat ini? Jawabannya Muslim. Maka nurek dibahas ku jisim kuring penting ieu muga-muga aya taufik hidayah ti Allah. Muslim dengan Islam, Islam dengan Muslim. Lieur-lieur sia. Di Indonesia loba jalmana Muslim balurah, tapi akhlakna belum tentu akur jeung Islam. Betul apa betul? Sedangkan di luar negeri banyak akhlak Islam, belum tentu orangnya Muslim. Yang mereka khawatirkan, yang mereka takutkan oleh orang-orang Yahudi sudah menyatu antara dua kalimat Islam dengan Muslim, Muslim dengan Islam. Ya jalmana Muslim berakhlak make aturan undang-undang Islam. Iya hararese Pak Bu. Sedangkan cak Allah di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wallahu alam bimuradi bidzalik. Wahai jalma-jalma anu beriman, asup anjeun kabeh kana agama Islam kafah kabeh, ulah sapotong-sapotong sebab barang sapotong mati lok ngeunahun. Naon sia cuma ceun haram jadah doang. Akan jauh aing mah tolol sia laju curiga bae. Eta cauh dah lamun sapotong teu seueuh beakeun rah. Hartina ulah sapotong-sapotong. Lamun urang ulin kudu make akhlak umat. Ibu-ibu make pakaian kudu pakaian Islam. Bergaul kudu jeung akhlak umat. Jadi pajabat kudu pajabat Islam. Kadang-kadang jelema kieu punten salatna rajin rah, ternyata membuat Islam yang kafah. Nyieun Islam nu sampurna teh hese susah. Punten jisim kuring ge atuh jauh keneh, lain rasa pangsucina loba maksiat ke Allah, rumasa na beuteung loba barang haram. Jisim kuring can bisa ibadah jauh keneh Pak Bu. Kumaha kitu eta? Tingali kadang-kadang eta aya nu kieu jelema salatna rajin, ngajina daekan, hanjakal pelit. Aya di nu pelit bedil, nyesek-nyesek alam dunia mending dibedil cai. Susah. Rajin sholat jelemana beungar, ngajina rada daek, hanjakal pelit, hese paneta. Betul apa tidak? Makanya Islam tedekeun maju kunaon? Hiji nu beungharna palel, nu kadua nu miskina gede omong. Mata kawas lah gati ka maju. Cok nu miskin mun aing cuman mun aing kumaha tuh sia? Mun aing beunghar terus mushola malis segede parap ku aing dirubuh-rubuhkeun dibangun ku sia atuh moal ca miskin ieu. Maka Islam tadi kan maju harese Pak nu beungharap pelit nu miskin gede omong. Nya geus miskin mantuan teu daek, nyumbang teu daek, boro-boro ku harta tanah ge teu beuki, atuh nyarekanan be ka panitia, ngaledek be jeung ngahina ka panitia. Eta nu kudu dijejek ke nu kitu. Jadah sia. Betul apa tidak? Terus. Atuh jajan anggus. Kadang-kadang aya nu kieu Pak Lurah. Punten. Sedekah rajin, bergaul hebat, hanjakal tilok salat. Aya di dinu kitu. Goblok. Susah jelema ku ari. Nu mawi Bapak Ibu hadirin wal hadirat, yang mereka khawatirkan oleh orang-orang Yahudi sudah menyatu antara Islam dengan Muslim, Muslim dengan Islamnya. Nyamanehna jalmana Muslim, akhlakna akhlak Islam kuat eta. Daek salatna rajin,
laju lamun bulan puasa puasana tamat akhlakna bagus berjamaahna rada daek ngajina tara tinggaleun kasaluhurun hormat kasahandapeun karunya make pakaian Islam ieu nu gatege. Maka orang Yahudi mengatakan untuk menjajah umat Islam yang ada di Indonesia tidak perlu dengan pistol, tidak perlu dengan bombardir, cukup kita jajah umat Islam nu aya di Indonesia dengan 5F. Bacakan dulu lah. F yang pertama food, lain makanan, lain siapun. Food di dia maka ada haram, bener. Yang punya pabrik makanan orang-orang kafir, yang punya pabrik wafer, tenggo, minuman apapun, pabrik serimi, tarigu dan lain sebagainya, yang punya orang-orang kafir. Bu, sarimi kiai halal menurut ulama fikih silahkan saja ari badareuki mah, walaupun ada label dari merek MUI dijamin halal. Pan MUI teu nongkrongan unggal poe di pabrik sarimi, urang teu nyaho nu diasupkeun mah buah-buah mah polo bedul, buah teh mah polo anjing. Buktina anak urang darareug, nararak, bararad, bung tah salat hese tah ieu gati tina kada haram. Sedangkan cek Rasulullah man akalal haram qasa qalbuh ay mata qalbuh. Saha bejawe jalmana urang mana bae anu ngalobakeun barang dahar haram qasa qalbuh teuas hatena. Nu paling susah geus teuas hate. Ay mata qalbuh modar hatena. Nu paling susah perkara mah geus modar. Setrum mati lah, speaker moal nyala, lampu moal hurung gara-gara mati setrum. Ibu jeung bapak meuli mobil ti dealer anyar tapi mobilna paeh lah nyusakeun penumpang kudu didorong. Ibu boga pamajikan ibu boga salaki, neng boga salaki, ngora kasep beunghar bager barangna paeh ya. Atuh ripu ruang terong di leobi paeh magati barang paeh jelema paeh hatena jasadna hirup geus lam yabres walam yarcok, ora beres dan ora cocok gara-gara paehat hate. Nah iya bapak-bapak ibu-ibu kartos food makanan tingali tempo ayeuna anak urang kuari jajan hayang kaaplak geus teu hayangeun ka warung-warung biasa, hayangna ka Maret Indo terus sabar subur Giant. Nah, eta nulis salah cek aing mah. Tulisanna Giant dibaca Giant tolol. Lakur eta rah nu kitu bahasa munafik ngaranna. Aing pas saya jeung anak. Cek anak bi cek ulah teh kieu ka supir ceng belokkeun mobil ka Giant ka ditu ka Giant heula cek ulah. Cek anak ulah naon cenah bi Giant dusun abi mah naon kitu Giant sia nu tolol baca ku sia tuh. Dahlah tulisanna tolol nya kola ongkos ya pot pas aing jeung anak aing keukeuh hayang Giant bae anak aing Giant jadi dadak aing ngembung nya tulisanna kitu. Atuh hayang na kanu karitu dahlah minumnya coca-cola jajannya coki-coki beli rotinya cocolate barang di dalam colina cole-cole. Food makanan teu karasa rah dijajah teh terus asup kabeh mantap hebat cek orang kafir ulah kodo ku bombardir bareto adalah Belanda nyerang Indonesia 350 tahun ucara kacir ta Belanda eleh ku bambu runcing takbir Allahu Akbar Allah kabur kabeh Belanda. Maka kula sok dia ngobrol jeung bapak kolot kula kedetik ceng cenah abah mah teu nyangka ye kuari kieu negara nu kumaha abah neuk aman kieu lah kuari mah cenah masyaallah salat bebas urang parakan bebas bareto mah ceng boro-boro nyatu neuk salat ge hese eta abah bareto mun neuk salat naik kana tangkal jengkol aya kitu bah naik ka tangkal kupa ari kitu ih nyatu di Belanda aja teu aman begitu adzan hayya 'alas shalah
woi, salat tuh dulu. Belanda, aman. Balik di luar tanggal kupa tanggal jengkol. Wah, di papan bebas. Badang nyelek ka kenca. Waktu Belanda alut-alutan. Dirobah ta'adan. Hayya Belanda. Itu jadi salat. Masya Allah. Tapi kuari geus aman. Masya Allah. Tapi eta kuari aman. Masjid Bararagus Palurah. Pak Bu, betul apa tidak? Tapi nungesina Pak kosong kos. Iya dia masihna diharap di itunya. Eta sok pinuh eta nu berjamaah. Alhamdulillah. Panongan. Ranya kau mau cari lamun subuh di dia mau kota 5 baris kan ngabarisna kaburi hiji-hiji gitu. Uang bebek lempang laku di pedilan hiji-hiji. F yang kedua, finansial. Apa itu Palurah? Finansial, ekonomi yang mengatur Yahudi. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Hesek kuari perkreditan ini itu yang mereka ngatur Yahudi. Orang tak bisa kumaha. Indonesia aja jadi babu kadang-kadang Pak Bu. Citra sakitu mewah dan hebat dan sebagainya. Dala nuboga ruko di citra. Emang umat Islam rata-rata lain. Sincek, siliang China, sinci can cebok, si siang maling seng, si tongsun, si tengsin, si bengsin, si benjong. Lah orang jadi satpam nawung kok. Padahal di lagu Indonesia Raya, di sanalah aku berdiri jadi pandu. Mantap kan emang lain orang Indonesia. Di sanalah aku berdiri jadi satpam si encek. Orang Indonesia nih karena ayah lipo cek orang Cina lama-lama Indonesia punya oe. Tidak bisa segitu dijajah tidak merasa Pak Bu. F yang ketiga, fashion. Apa itu perempuan sayang? Fashion. Pakaian Rodiah. Si Rodiah, si Titin ayah, si Yuyun ge, si Kokom ayah, ayah teh Anah ayah tante, si Odah segala. Komplit amat lah orang dia. Si Masito, si Ayah ge. Pakaian tempok wari Masya Allah geus teu jarara benteu balalener. Pakaian orok umum pakaian budak umuran 7 tahun dipakai ku parawan 20 tahun. Atuh awa luhur nongtot handap nengtet. Gigir ngelel gigir ngolol. Tempok pakaian mimiti cut bray leungit ganti bray cut. Bray cut leungit ganti cut. Pakaian macam-macam. Masya Allah kadang-kadang kita parawan susu nongtot. Maaf lain ngetakeun barang batok jelas. Make kaos meni merecet. Maraton isuk-isuk. Bae kahareupeun kobong. Make celana sakil urun tur. Allah karim ngaliwat kahareupeun pasantren, ngahareupeun kiai, kahareupeun ustad. Ya Allah ya Rabbi eta santri jeung kiai nu neuleuh pan eta ya Allah atuh resep. Asa dihibur eta kami. Tapi mereka udah enggak merasa berbuat dosa Pak Bu. Asa aing bener mantap kuari mah di akhir zaman nu bener disengsarikeun Pak. Nu salah dibangga-banggakeun. Mun aya awewe make pakaian rapi, make gamis, maka kieu panen bagus, make tiung meni rapi. Eta nu kieu disengsarikeun. Kumaha ceuk awewe nu teu bener. Sia eta hulu dibungkus siga lontong bae. Kos aing ye, kos aing dulu ya legging. Dulu ya baju aing merecet, susu aing nongtot, dulu pemuda molotov, berasa sia careuh orang ngaran jadah doang. Jadi kadalna loba di dieu. Itu diburi buaya darat tuh. Eta digigir lasun nasana eta. Tuh belar itu yang congkok dulu betul ya. Hei, Bu. Cing kade ulah heuy kah dusun ih kah kiai hayai heuy kah kitu Bu. Nah Ibu
akarak gerelis ya jendol. Pakaian sing rapi. Pan begitu Rasulullah Isra Mi'raj ningali hiji awewe digantung bukna ngagolak-golak polona. Begitu ningali Rasulullah nangis, Masya Allah, cek Rasulullah, man haula'i ya Jibril, siapa itu Jibril? Eta awe anu digantung bukna ngagolak-golak polona. Cek malaikat Jibril, haula'i min ummatika ya Muhammad, itu golongan ti umat anjeun Muhammad. Siapa? Awewe keur waktu di dunyana tilok maketi kadenge ku awewe kudu tilok maketi balik ti dia para ketiung rapi ayeuna kader ge pokoknya rapi dangdar kok 3 jam kene odah sih kader mah rajaban di mana ieu di Panongan balang nage 2 hiji Kiai Haji Kurtubi 2 Ki Jamaluddin ih saha buruk make lipen bet iya ditamal set nu ngora nempel keneh nu kolot kos kesemek tak adi make bedak bu geus peot mula paten make bedak kandela tuh kos oncom supaan yang ngadepan salaki mapan boro-boro sing rapi make pakaian sing rapi ibu kudu tanggung jawab lamun ningali anak tenutupan aurat diantepkeun bae ku indung jeung ku bapana bahkan teu dicarek ulah gagabah koyot nu kitu dayus mahwa dayus ad-dayus man ra'a munkaron fi ahlihi wal yaskut jalma nempo pamungkaratan di keluargana anakna telok make tiung make celana pendek wal yaskut indung bapana ngajedog bae jalma anu model kitu hadir dayus sedangkan ad-dayus la yadkhulal jannata abada manusia nu dayus mah Allah diharamkeun asup ka surga mantap dina pintu surga tertera anti haramun ala dayus hei surga cek Allah sia haram pikeun jalma nu dayus siapa yang dayus orang tua yang membiarkan anak maksiat nyaho karena urusan agama Allah diantepkeun bae kan urang geus berat sebelah ayeuna mah lamun ngalagu Indonesia Raya dong bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia kan gitu membangun jiwa gitu jeung naon jeung ilmu agama lain jeung nanaon mantak anak urang coba didik karena ilmu agama bu lebah be ieu numpaeheun ngakarak disedekeun ka santri enak jaing mah ari anak teh di mana anak ulama kuliah di mana di ditu S3 kuari mah di mana di ditu geus pawe di ditu di Cilegon di percetakan orang nyitak bata ada anak nuka dua mah cenah gawe di ditu di mana bu di jurusan kelistrikan kamar di kasetrum ada sih itu modal deh nuka tilu mah SH sarjana hukum kamar balik di penjara terus maling motor terus dihukum makanya hati-hati bu neangan minantu iya membuka minantu asal di Jakarta sabar teuing bisa maca Quran, jor teuing tilok salat, jor teuing tilok ombah beungeut, sabar teuing bisa sifat 20. Nu penting mah asal di Jakarta, duitna loba, mobilna Innova, horeng menang nyawa, lebok tak usia. Dijodohkeun jeung santri teu beukieu. Cenah anak naon sakeun ka santri miskin bae. Cak saha santri miskin? Hayo saya ngomong haram jadah doang. Maaf, di mana santri miskin? Itu cenah kiai panu cenah ustad anu cenah deui itu miskin bae mun manggih kiai miskin ustad miskin mun hayang nyaho eta ustad encan beunghar nan aing salah teh ngomong itu kumaha tuh ulah dikaitkeun jeung kadieu itu jeung ustad jeung duit sadajan sia dokteran des insinyur hendak miskin mah miskin bae ari kitu nu ngarejegan urang bupati ari kitu nu ngarejegan urang DPR
ada kita dengar sekian presiden, siapa yang memberi rezeki kita? Allah subhanahu. Sanu ada sekian orang, jawab Allah. Sanu mere nyawa orang, bu Allah. Nah, saya melototan air jadah. Terus bu, ibu, iya yang lu keneh baik bu, mohon pun tendrek naros sanu ngarizkian orang. Alhamdulillah. Ceng, saya tadi ngomong tata laser berem anak saya tak susuannya lah tak kailung nak itu sehingga pada tanah kedotiknya doang susunya atau susu cap badak sehingga siapa dulu celurnya cilingit berjalan mana kuburan kering sedikitnya anak. Hei, terus bu rek naros sakali desa nu ngarizkian orang Allah leres benar percaya sok rek naros ayeuna lamun bener rezeki anu ngarizkian Allah sing tambah keyakinan. Ibu-ibu pernah reno nak banyak pula ya bu pernah reno ulah cungat cengir odah pan aya ibu-ibu gak nuturono bener tuh pan aya bu pernah rena pernah punten eta ibu rena nyeri tuh engap tuh capek engap ngajuru nyeri tuh engap waduh Masya Allah Pak eta nyawa nu dikorbankan ku ibu-ibu kula ge pernah nanya ka indung kula ditanya ku kula mi ayeuna ceng punten rek naros saya gara-gara kasep gara-gara begitu indung kula maka anakna iya mantak eta ibu nimang anak ke ibu-ibunya ku karunya meureun ka anaknya nimang anak kadang-kadang dong edan ditimang anakna nang hulung teuing nang helang teuing nang pinteng teuing kumaneh ngalaka saha bapa hideung emah hideung kumaneh meuni geuneuk atuh mun ngalaka tang korak sia payuhan teh doang jantung tanakna aku karo ku hook berentekan bu eta kuring naros ka ibu kuring mi punten rek naros anak kasep anak bager gara-gara bager eta umi keur waktu calik beki ya umi kuring keur waktu ngalahirkeun abdi nyerinya keur diuk kuat hudang malotot eta ibu eta umi keur waktu ngajurukeun abdi nyeri tante keur diuk kuat hudang lah atuh meureun be nya jendol tah hulu sia aing sampai ka soek hari kitu soek kita menasabah yang sok dikaput sagala siaran jadah sia tadi kaput gara-gara Rusia nu gede cumplung sia alapa hulu nanya teasnya cendol untung saya temelang tapi perjuangan ibu punten ibu eta orok najara beteng ibu 9 bulan galibna sakedeungna hamil 6 bulan paling loba hamil 4 tahun paling kebel hamil 4 tahun Imam Syafi'i 4 tahun dihamilkan kudu jadi ibuna mantak bisi di aya orang panongan reuneuh cenah 2 tahun can ngajuru bae ulah khawatir tungguan bae engke kana 4 tahun tah bila mana 4 tahun teh ngajuru ka karak bedah bisi-bisi mah anak bedul gitu lah soalkan be 4 tahun lah ting bu rek naros ka ibu naon sia jam-jam aing mata-mata aing eta nu ngomong harus terus sedap weh sore kene eta kadang-kadang nu mare leutik eta nyumbang leutik ya paling kaciri nu can lunas loba keneh panitia ieu bener gitu bener nu teu mere bae aya bu punten eta orok salaki 9 bulan najeur beteng ibu hirup jawab hirup tak
sanu ngarizkian Allah. Alaysa bi abdin kafah cek Allah. Apakah sia nyaho non sia teu nyaho anu nyukupan kana seluruh rizki abid di Allah subhanahu wa ta'ala. Pan Allah teh pangeran anu nyukupan cek Gusti Allah. Hei sia jelema tugas sia ibadah ka aing cek Allah. Ari rizki urusan aing nu ngatur. Mantak jelema ku ari aneh, ari perkara nu geus ditanggung ku Allah diudag-udag. Ari perkara nu teu ditanggung ku Allah teu diudag-udag. Mana perkara nu geus ditanggung ku Allah? Rizki. Tadi udah ku jelema padahal geus ditanggung ku Allah. Ari perkara nu teu ditanggung ku Allah teu diudag-udag. Mana ibadah? Salat, ngaji, maca Quran, bener, jujur, akur jeung tetangga. Berjamaah, ngaji. Itu perkara nu teu ditanggung ku Allah. Sia hayang bae surga Allah. Bener hirup, ngaji, ibadah ke Allah. Kok kunaon tadi udah budak ku jelema? Perkara nu geus yakin ditanggung ku Allah udah budak. Nah, siapa tonton yang ini? Nah iya, Bu, kembali orok hirup teu. Sanu ngarizkian Allah. Nah jero beteung ibu eta orok naon teh ibu naon jero beteung ibu aya padagang buras. Sugan aya pabrik Indomil gitu. Aya tata aya sugan gitu bapana sok kiriman bulak buras Sologodo di sedak jalan handap gitu pernah juga lah cenah pernah ke bapana cenah noong paling ngajampe doang balik deui biar bisa jampe mah tapi eta orok hirup tak sanu harizkian wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wallahu alam bimuradi. Tepati-pati aya anu gegermetan sato hayawan hirup di alam dunia terkecuali rizkina ku Allah geus diatur. Tuh eta borosot deh lahir ke alam dunia naon eta orok geus bisa ngojek. Apa eta orok geus bisa dagang sate? Henteu. Tapi eta orok hirup teh Bu? Hirup. Dirizkian ku Allah. Dirizkian mana buktina cai susu ibu. Eta teh getih head dipindahkeun ku Allah jadi cai susu. Kawasa Allah nyadiakeun rizki hambana. Makanya ibu-ibu kembali ke ASI air susu ibu lebih praktis, lebih hebat, lebih gagah make cai susu ibu nak Bu kudu daek teh nyusuan anak buat ganjaran anak eta nyusuan anak Bu gede ganjaran anak satu kali nyot 1000 rahmat anu diturunkeun ku Allah ka indungna satu kali nyot lamun nyot kumaha lamun nyot sabaraha ribu eta kali 22 tahun itu panen jeta hebat susu ibu-ibu. Ada 4 keistimewaan pelurah Pak Haji susu ibu-ibu. Hiji hebatna susu ibu-ibu mah tiloku sireum teu daekeun jajal Indomil tenden 4 jam sireum langsung loba. Jajal maaf susu ibu-ibu saat kenang gelek sampai ke subuh ngagoler Allah sireum teu daekeun. Kamu kan susu ini kacoa pae beurit kuat kejer kan ini aki-aki doang nu teu bae nu kadua hebatna susu ibu-ibu tanpa isi ulang aneh sih eta mah aya bae teu kaharti aing nu katilu hebatna tanpa bahan pengawet nu kaopat hebatna susu ibu-ibu cocok untuk semua umur jam 10 peuting ceurik karena dikodok lol burial nyot barang jam 3 peuting cek indungna kekekepan ieu orok nada deringna lain deui cenah banyak barang di loreng orok kumisa Yusuf terus gitu aya maling ngintip cek balik boh
wah turun dari maling terjadi tapi aja ke batu nah kurang siapa terjadi pada motor di mas siapa dalam usia dalam dalam boh dalam usia orang menik gede huluna sok jengkel aja pula mengahedek ngahina ke santri kupluk di mana santri kupluk sakit garagah nah bener teman ayah tak di pondok cina buduk atau wajar penyakit turunan nih tuh siar orang masak nu kurap nu buduk sekian banyak pantur dikir bela kena muter dikir sumpah dia eta mah biasa dicoba tesah jadi kiai namun teu buduk heula mang aing ge mantan buduk ieu oh paling aing bersih eta mah mulah loba omong banyak turunan bo weh bo F yang ketiga fashion neng pakaian sing kararaden nengnya maka kira bagus rapi insya F yang ketiga fantasi apa itu fantasi mereka bangun dunia apa tuh piknik sengaja lah kita bangun dunia piknik biar umat Islam piknik Sabtu Minggu mau libur panjang poho ke Allah poho dohor poho asar poho isya poho maghrib terus jauhkan umat Islam supaya poho ka pangerana deketkan supaya poho ka pangerana melalui apa? Melalui dunia fantasi hiburan, piknik mereka boro-boro tadabur tafakur no mana jelemana 1000 hiji tadabur alam 1000 hiji nu tafakuru sa'atan tafakuru sa'atin tersautik loba saeutik betul apa tidak? Justru kalau Rasul di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhadapan dengan Allah dioperasi dada Rasulullah dikeluarkan tina dada Rasulullah penyakit-penyakit hati sayang-sayang jurig sayang-sayang setan tak urang kuari operasi melalui pengajian hati urang dada urang supaya nancep keimanan urang ke Allah Subhanahu wa taala insya fadilah bulan Rajab litathiril badan untuk mensucikan badan orang lengan orang ulah loba doraka bu punten lengan orang lobanya ke tasbih apa lobanya ke HP jauh sih ngaku kuari marah di ke sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa titit titit atau sungut astagfirullahaladzim leungeun atuh ngabalas SMS nah kumaha eta betul apa tidak kari itu paneta urang harese bu mata hebat ta F yang kelima tak iya nanti karena pula poho deui ngan jadi hantina ku alat lah bener melalui HP bu ini itu apalagi sore HP nano eueuh mantap kuari jelema mas santrena ka pasantren al interneti kiaina dua hiji kiai al youtubi dua kiai al googli atau sasar sia kabeh nanya ka Google ieu jelema kuari gitu nanya ka anu urusan agama tanyakeun guruna tuh guru-guru urang lamun nanya cenah guru cukup tina TV urusan agama guru cukup bae tina Google guru cukup tina buku teu ditanyakeun deui teu digurukeun deui pasayhuhu syaitan guruna curig kuntilanak mata operasi ayeuna bersihkan bulan Rajab kamari geus lewat ya isukan bulan tanggal hiji bulan Sa'ban apa sifatilah bulan Sa'ban litathiril qalbi untuk mensucikan kalbi kita hati kita mantap bersihkan hati orang tadi tina penyakit ujub riya hasud takabur sum'ah toma hikdu syirik suudon picenan insya Allah kumarek benerna atuh hatena mun anggota badana jorek keneh engke urang bulan Sa'ban ngabersihkeun hate sabulan kadituna pikeun menghadapi bulan suci Ramadan fadilahnya litathhirir ruh
untuk membersihkan roh orang ke Allah subhanahu, karena dina badan dina jasad orang terdiri daripada ruh dan jasad. Ruh kabekina urusana ibadah ke Allah, jasad kabekina barang hakan. Ai urang aya narek nanya sok peribados ya ka ibu jeung ka bapak ieu urang kabehan ya. Lamun urang dahar ngeusian jasmani sapoe sapeting 3 kali, ai rohani urang dieusian melalui pengajian, melalui urang ibadah ka Gusti Allah sabaraha kali, pan kadang-kadang saminggu bae ge sakali eta pengajian arareueuh jelema, betul apa tidak? Operasi dada urang melalui pengajian guru-guru urang, insya Allah. Tapi lamun geus ieu badana bersih suci bagus, leungeunna daek zikir, sungutna daek maca makana bu urang mempengkeun ngora keneh ibadah mah mempengkeun jag-jag keneh, mempengkeun ngora meme datang kol geus kolot boro-boro geus kolot neuk maca Quran geus kurang deuleu matana. Abah kadeuleu keneh tah teu Quran poek ngegeblek abah mau teu kadala huruf nyambung eta ge maca rojak tanah ieu rojok matana eta naon gini oh cek ngageblek teu kadala abah mah wow teu sanggup lieur tutupkeun deui beh dibere deh ku arangna iya bah duit 100.000 nah cekas 100.000 ieu mah ye tuh mata geus dikurangan hendak ngaji denge ceuli torek pan ribu eta jelema torek ngaji nyiksa kiai jelema torek ngaji gua tuh amprekan yang baturna digigireuna ngaji ge batur mah teu ngadege gigian pan ngomong pangharusna acara launan ge torek mah teu bisa rewos nu torek mah teu bisa gati geus kitu aya kilat aya geledeg aya petir culeger keur ngaji cek nu torek ka baturna sia mah ngajina batuk bae cenah la ilaha illallah pak geledeg bisa ka batuk mantak mempengkeun ngora bu insya Allah ai geus kolot mah boro-boro geus kolot mah ceng ka dieu enan bah abah yang ada wudu cai panas cai tiis bah cek anakna cai anak malodok sia cai panas mah tolol sia dasar kulit aing geus beot neuk dileop di ku sia tolol sia goblok sia tuh terus bah sangarepeun ka kiblat abah neuk salat abah bisi pae loba dosa ya bah cek manehna abah mah sabab geus selesai narasaan geus deukeut ka hareup jauh ka buri abah mah kuari geus teu geunah makan tai-tai acan makan uyah arasin makan cabe lalada ngakan uyah ngakan teh gula bagi araramis kamari ngakan paria meuni para rait atuh jelema cager tolol kunaon keur jag-jag teu daek pan aya jelema nu kieu tung tur nah ini terak maghrib teu karasa maghrib deui beung ngelepuus beung ngarokok salat entok aya di dieu nu kitu bedil nyesek dunia ngacak-ngacak babinihan mending bedil aja aing eta sia nu ngamahakeun kana beas nu eta tilok salat eta nu nganaekeun kana bensin ngamahakeun kana beas naekeun kana sembako nu eta jadah doang iya mah kadang-kadang naik bensin pemuda mabok tolol pemerintah nyalakan pemerintah rah keheula ulah kanyalakeun batur kunaon sia bensin naik aja ditanya kurang sia motor boga henteu mobil komo pacing manu edan lepas eta mobil teu gablek motor teu boga bensin kiluan pusing aya kitu sia teu minuman bensin mah tolol iya aya kena bersihkeun hate urang ku hari bulan ruah ulah sok loba sangka goreng ka batur aku rejeng tetangga bager rejeng dulur jeung saksama hormat ka suluhureun hadirin karunya kasahandapeun insya tangke bulan puasa pilih tathirir ruh pikeun nyucikeun ruh urang ka Allah subhanahu wa ta'ala moga-moga pala hadirin dengan peringatan Isra Mi'raj urang ku Allah hiji sing diampura dosa tetepkeun iman Islam jauhkeun fitnah dunia jeung fitnah akhirat moga-moga urang kabehan ku Allah sing dipanjangkeun umur anu barokah jeung rezeki anu barokah anak sing saleh tur salihah
sehingga urang sadaya mautna husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min dunubina. Allahumma ilam nakun nahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana li annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadhihi al-qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan mardiyatan indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adina wahdi ahla hadhihi al-qaryah bi jahi khairil bariyah. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu waliyyut taufiq wa huwa hasbi wa ni'mar rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala abdihi kitaban ajaba. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Sahabat shalawat yang dirahmati Allah, ada satu hal penting yang harus kita pahami. Jangan sampai kita merasa cukup hanya karena sudah mengucapkan, saya orang Islam. Islam bukan hanya nama. Islam bukan hanya identitas. Islam bukan hanya KTP. Islam harus terlihat dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Artinya, jangan mengambil agama hanya sebagian yang kita suka, lalu meninggalkan sebagian yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau salatnya Islam, akhlaknya juga harus Islam. Kalau ibadahnya Islam, cara mencari rezekinya juga harus Islam. Kalau mengaku cinta kepada Allah, perilakunya juga harus mencerminkan cinta kepada Allah. Kalau mengaku cinta kepada Rasulullah, akhlaknya juga harus mengikuti akhlak Rasulullah. Sahabat shalawat, kadang-kadang kita melihat seseorang rajin salat, rajin mengaji, rajin hadir di majelis, tetapi ketika berhubungan dengan manusia, masih suka menyakiti, masih gampang marah, masih pelit, masih suka menghina, masih senang memfitnah, masih berat mengeluarkan sedekah. Pertanyaannya, apa yang salah? Bukan salatnya yang salah, bukan ngajinya yang salah, tetapi ilmu agama yang sudah didengar belum sepenuhnya masuk ke dalam akhlaknya. Sebab agama bukan hanya untuk membuat kita pandai berbicara tentang surga, agama juga harus membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Kalau setelah rajin mengaji kita semakin sombong, berarti ada yang harus diperbaiki. Kalau setelah rajin ibadah kita semakin merendahkan orang lain, berarti ada yang harus diperbaiki. Kalau setelah belajar agama kita semakin pelit, semakin kasar, semakin suka menyakiti orang, berarti ilmu itu belum benar-benar kita hayati. Islam seharusnya membuat kita semakin lembut kepada manusia dan semakin tunduk kepada Allah. Sahabat shalawat yang dimuliakan Allah, ada sebuah pelajaran besar yang harus kita tanamkan dalam keluarga, yaitu bahwa orang tua bukan hanya bertanggung jawab memberikan makanan kepada anak, bukan hanya memberikan pakaian, bukan hanya memberikan sekolah, bukan hanya membelikan handphone, tetapi orang tua juga bertanggung jawab memberikan pendidikan agama dan akhlak. Anak kita jangan hanya pintar matematika, jangan hanya pintar bahasa Inggris, jangan hanya pintar teknologi, tetapi harus pintar mengenal Allah, harus tahu cara salat, harus tahu adab kepada orang tua, harus tahu mana halal dan haram, harus tahu bagaimana menjaga kehormatan dirinya, karena anak adalah amanah. Sahabat shalawat, kita sering mengatakan, yang penting anak saya sekolah tinggi. Betul, sekolah itu penting. Kuliah itu penting, ilmu dunia penting. Tetapi jangan lupa, ilmu agama juga penting. Jangan sampai anak kita memiliki gelar yang tinggi, tetapi tidak tahu bagaimana menghormati orang tua. Jangan sampai anak kita pintar mencari uang, tetapi tidak tahu mana rezeki halal dan mana yang haram.
Jangan sampai anak kita menguasai teknologi, tetapi teknologi justru menghancurkan akhlaknya. Karena itu pendidikan harus seimbang, bangun badannya, bangun juga jiwanya, bangun kecerdasannya, bangun juga akhlaknya, bangun keterampilannya, bangun juga imannya. Sahabat shalawat yang dirahmati Allah, ada satu hal lagi yang sering kita abaikan, makanan yang masuk ke dalam tubuh. Apa yang kita makan bukan hanya berpengaruh kepada badan, tetapi juga berpengaruh kepada kehidupan kita. Karena itu Islam mengajarkan kita untuk memperhatikan makanan. Bukan hanya enak atau tidak, bukan hanya mahal atau murah, tetapi halal atau haram. Kita boleh membeli makanan yang mahal, boleh membeli makanan yang enak, boleh makan di restoran, tetapi jangan sampai karena mengejar kenikmatan lidah, kita melupakan aturan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa ketika sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh, itu dapat menjadi penghalang bagi terkabulnya doa. Maka jangan hanya bertanya, enak tidak, murah tidak, tetapi tanyakan juga, halal tidak. Sahabat shalawat, begitu juga dalam mencari uang. Jangan sampai rajin salat, tetapi mencari rezeki dengan cara yang haram. Jangan sampai rajin mengaji, tetapi masih bermain riba. Jangan sampai rajin menghadiri majelis, tetapi masih suka menipu. Jangan sampai tangan memegang tasbih, tetapi tangan yang sama mengambil hak orang lain. Islam itu harus menyatu, ibadahnya baik, akhlaknya baik, muamalahnya baik, rezekinya halal, keluarganya dijaga. Itulah Islam yang benar-benar hidup dalam diri kita. Sahabat shalawat, khususnya para ibu dan bapa, mari kita bicara tentang pakaian dan menjaga aurat. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kehormatan. Pakaian bukan hanya masalah model, bukan hanya masalah mahal atau murah, tetapi pakaian juga bagian dari kehormatan seorang muslim. Allah memerintahkan manusia untuk menutup aurat. Maka jangan sampai sesuatu yang seharusnya kita jaga justru dipamerkan. Jangan sampai karena mengikuti mode, kita lupa aturan Allah. Zaman boleh berubah, model pakaian boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tetapi aturan Allah tidak berubah. Hanya karena zaman berubah, yang modern tidak selalu benar, dan yang sesuai syariat tidak pernah menjadi ketinggalan zaman. Sahabat shalawat, yang lebih penting lagi adalah tanggung jawab orang tua. Kalau anak kita belum paham agama, jangan hanya menyalahkan anak. Tanyakan juga kepada diri kita, sudahkah saya mendidik mereka? Kalau anak belum mau salat, sudahkah kita mengajarinya? Kalau anak belum bisa membaca Al-Quran, sudahkah kita membimbingnya? Kalau anak berpakaian tidak sesuai syariat, sudahkah kita menasihatinya dengan cara yang baik? Karena anak tidak hanya belajar dari ceramah, anak belajar dari contoh. Kalau bapaknya rajin sholat, anak melihat. Kalau ibunya rajin membaca Al-Quran, anak melihat. Kalau orang tua menjaga ucapan, anak belajar. Kalau orang tua suka bersedekah, anak belajar. Kalau orang tua menghormati orang lain, anak belajar. Maka, sebelum kita menyuruh anak menjadi saleh, mari kita berusaha menjadi orang tua yang saleh. Sahabat shalawat yang dimuliakan Allah, ada istilah yang sangat penting. Qudwah, artinya keteladanan. Anak tidak membutuhkan 1000 nasihat kalau setiap hari melihat contoh yang bertentangan dengan nasihat tersebut. Kita menyuruh anak jangan bermain handphone terus-menerus, tetapi bapaknya sendiri setiap waktu memegang handphone. Kita menyuruh anak membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran di rumah hanya menjadi pajangan. Kita menyuruh anak sholat tepat waktu, tetapi ketika azan berbunyi, orang tuanya masih sibuk dengan televisi. Anak akhirnya belajar bukan dari ucapan kita, tetapi dari perbuatan kita. Maka mari kita mulai dari diri sendiri. Sahabat shalawat, ada satu kalimat yang sangat sederhana. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau bangsa ini ingin maju, bukan hanya jalan yang harus dibangun, bukan hanya gedung yang harus dibangun, bukan hanya teknologi yang harus dibangun, tetapi manusianya juga harus dibangun. Kalau fasilitasnya bagus tetapi manusianya tidak punya akhlak, fasilitas itu bisa disalahgunakan. Kalau teknologi canggih tetapi iman lemah, teknologi bisa menjadi pintu maksiat. Kalau kekayaan banyak tetapi kejujuran hilang, kekayaan justru bisa menjadi sumber kerusakan. Karena itu pembangunan yang paling penting adalah pembangunan manusia. Bangun tubuhnya dengan pendidikan, bangun pikirannya dengan ilmu, bangun hatinya dengan iman, bangun perilakunya dengan akhlak. Sahabat shalawat yang dirahmati Allah, maka dari ceramah ini, setidaknya ada 5 hikmah yang bisa kita bawa pulang. Pertama, jangan merasa cukup hanya dengan identitas sebagai muslim. Jadilah muslim yang benar-benar mengamalkan Islam dalam kehidupan. Kedua, ibadah harus melahirkan akhlak.
Semakin dekat kita kepada Allah, seharusnya semakin baik hubungan kita dengan manusia. Ketiga, carilah rezeki yang halal. Jangan sampai sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh menjadi penghalang keberkahan hidup kita. Keempat, jagalah aurat dan kehormatan diri. Jangan mengikuti perubahan zaman sampai meninggalkan aturan Allah. Kelima, didik anak dengan ilmu agama dan keteladanan. Karena anak adalah amanah yang suatu saat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sahabat Shalawat, mari kita bertanya kepada diri sendiri sebelum pulang malam ini, apakah Islam sudah benar-benar masuk ke dalam kehidupan kita? Apakah Islam sudah masuk ke rumah kita? Apakah Islam sudah masuk ke cara kita mencari uang? Apakah Islam sudah masuk ke cara kita mendidik anak? Apakah Islam sudah masuk ke cara kita berpakaian? Apakah Islam sudah masuk ke cara kita berbicara? Apakah Islam sudah masuk ke cara kita memperlakukan tetangga? Jangan sampai kita hanya menjadi muslim ketika berada di masjid, tetapi ketika keluar dari masjid, aturan Allah kita tinggalkan. Islam bukan hanya untuk di masjid, Islam untuk di rumah, Islam untuk di pasar, Islam untuk di tempat kerja, Islam untuk keluarga, Islam untuk bermasyarakat, Islam untuk seluruh kehidupan. Itulah makna menjadi muslim secara kafah. Sahabat Shalawat, mudah-mudahan Allah menjadikan kita bukan hanya orang yang mengaku Islam, tetapi orang yang benar-benar hidup dengan nilai-nilai Islam. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak yang saleh dan saleha. Semoga Allah memberikan rezeki yang halal dan berkah. Semoga Allah menjaga keluarga kita dari maksiat. Semoga Allah menjaga hati kita dari kesombongan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus belajar, terus beribadah, dan terus memperbaiki diri. Dan semoga ketika kita menghadap Allah nanti, kita membawa iman yang kuat, amal yang banyak, hati yang bersih, serta akhlak yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.